perang yang hawa nafsu nu mantak disebut akbar kunaon lantaran watasan dan kapai ai perang di medan laga mah sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun selesai hirup atau pae tapi perang yang hawa nafsu datang kapai ketika umur urang aya 80 tahun kuari ka karak 30 tahun panangnya perang yang hawa nafsu nah iya nafsu kurang geus diperangan eta kakarak cara-cara neuletik aya deui ke cara-cara anu leuwih dahsyat deui kuari mah keur kitu bae ngabayang-bayang kurang teh wawatekan mata wawatekan ceuli wawatekan irung wawatekan awak urang ieu kurang diperangan sehingga urang terjadilah khariqun lil adat nu biasana peuting sare urang teh henteu aing mah teu sare aing mah eta nu teu peuting sare mah tuh biasa tah mah wawatekan manusia pas kitu ieu mah henteu pake nonton bola bae geus khariqun lil adat tah ge ngan ngahiji jeung jurig kuari mah teu peuting teh paling teh subuh cenah ulah sok sare mah teh subuh masalah ketika urang deuk ka Allah mah kunci ku urang lawang trek teu hayang cenah beus eta mah teh puguh geus pegatan jeung jelema aing mah ngedek bebekalan doang mah teh subuh ge bebekalan doang ieu mah jang penting deui enggeus tamu ge geus saseun pamajikanna geus puyengeun euy kaji itu tamu nggak santepeun bae daek tungguan daek balik lain gitu kayaknya orang jauh lah aing mengundang teu naon teu lain gitu nyaro boga keperluan aing geus teu peduli keperluannya na kaju kok jadi kos kieu geus urusan bae ku sia bila perlu sia ge ka ditu popan jadi ka haji je kos kieu bareng ngaji di Ciloma pula loba ngomong sia endek jadi wali bakal kos kitu saha bae teu peduli ka manusia teu peduli ka dunia teu peduli urang nu mantak nyongsrong ge aya kepedulian ieu mah geus teh Allah bakalna geus kumaha nyana bae geus karso karep sorangan